Aisyah mah paker ngap di leuweung. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar babil yasar sa'ar wali atahar wa ashabihi ajar agadani amilahi wa ibtuli batok melenong kentang kaletik daharna teh pupucukan we teu kaca jenenganana teh sutisna saur bapana teh kasep majuhna maneh boga pamajikan can hoyong Pak resep keneh leuweungan we cenah abdi eta sutisna teh nyabrang ngalalana di leuweung bae manehanana aya manuk di bedil aya bagong ditembak ku sutisna keur ngalalana niiskeun pikir ka leuweung barang hanyat ka hiji leuweung ye sutisna kaget nit nenyo anu keur kakarayapan diawaskeun ku sutisna direken ieu bagong da lain ditenyo apakah ieu anjing lain kokoronangan Pak ai rambutna panjang wah cek sutisna ieu nu disebut kuntilanak moal salah buarang nek ditembak ku sutisna atawa nek dijamparin Pak ngajerit Pak abdi manusia barang disampeurkeun teh ya Allah leres manusia gelis saha maneh ngaran Aisyah kunaon ieu panangan maneh geus kieu we cenah Gusti hideung awakna kulantaran sutisna Pak jinnya gelis kumaha lamun ulah ganding ka nagara ka lautan mana teh abdi mangiring Pak dicanak ku sutis eta sutisna teh balik pebedi lain mawa manuk lain mawa bagong mawa naon mawa budak buntung leungeun ibu ramana kabeh kaget ye sutisna mamawa hiji murang kali budak awewe eueuh leungeunna Bu ya Allah kaset ieu teh saha deudeuh teuing Bu abdi sapanjang jalan teu liren-liren ngucurkeun Cipanon banget ku sedih ka ieu murang kali ibu wayahna we rawatan ya Allah ya Rabbi kaset ulah ganding sifat manusia di dieu nya alhamdulillah Aisyah dirawatan tukang ngisangan aya 16 lamun dahar tukang ngahuapan kurang leuwih 30 mah aya waduh malum raja atunya spesial anu tos mandi makaian baju aya geus manehna buntung Pak tukang nyampingan lain deui tangan lain deui tukang wadakan lain deui tukang ngalipen benernya waduh anu akhirna Aisyah teh beuki geulis da memangna geulis awakna lintuh ngan buntu pok deui ibu ramana tisna majeuhna maneh boga pamajikan ai basana teh Bu abdi teu kersa kagungan bojo terkecuali ibu lamun bener-bener ibu keukeuh hayang boga minantu abdi ulah ditikahkeun ka sasaha ka Aisyah we nu meunang abdi ya karim gelo eta mah dulur ulah dipake kabogoh tisna
eta mareken dulur nu sahanapeun teu tiasa buku ngaran-ngaran ibu nikahkeun ka istri anu sanes abdi teu sangem tapi lamun kadinya ulah geuning beurang peuting abdi kulantaran pala saderek sutisna keukeuh kapaksa ditikahkeun ka Aisyah. Alhamdulillah Pak. Barang sangeusna ditikahkeun dulur sabulan 2 bulan 3 bulan maklum atuh istri jeung pamegat pucung hul sabulan barang sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 8 bulan ieu Aisyah mending geus nyentrik bener pan kaum ibu ge kabeh rata-rata kitu pan aya geus gede beuteung ditanyo ti hareup pos tentara nangkep tamur ditanyo ti tukang persis kalapadoyong tinggal salakina manu boga dosa nyerengit beti kajauhan bener Bu takulah sok maido lalaki ka awewe awewe mariwo digawena capek apanya awewe capek coba-coba hayangnya kok mau geus kagungan putra mah gurinya udang awewe kamana lumpatna cing kahau ai lalaki kana dompet ngebul udang garam nangkel awewe mah geus bakbik terus dorok-dorok nyokot ceret dorok-dorok malah cai muter terus malah lamun di lemur mah komo jaba nguruskeun anak jaba lamun teu boga beas nutu baheula mah zaman eueuh heuleur nutu bener metak awewe maripuh keur mangurusan anak ngurusan salaki teu boga beas nutu deui keur mah ti beurang nutu awewe mah ti peuting katutu deui bener gitu tak kudu karunya ka awewe pala hadirin barang beres pertikahan anu akhirna tepi kalabah bobot 8 sasi barang beres set lahir pala sadere putrana teh pamegat lalaki kumaha akhirna dulur teu kacaritakeun sutisna anu deudeuh ka pamajikan jeung ka anak ibu ramana raja oge kitu kakarak boga incuk teu kacaritakeun Pak Aisyah anu kagungan putra kacaritakeun ramana di eta nagara kacobalong Pak riweuh kaayaan di eta nagara barang eueuh Aisyah ieu teh sagala macem-macem lah kariweuh malah aya jadi peperangan hebat aya nu nangtang perang rek ngarbut nagara bingung saderek ieu raja bingung teh aya hinggana ngahareupan peperangan geus kapuarat ka timur waduh balad-balad geus lain seutik nu korban keur mah inget ka anak kata mah ngahareupan musuh nu kacida hebatna biasana raja Pak sok minta bantuan ka mana bae jadi raja ieu datang surat nyuratan ka raja anu di ditu ramana sutisna teh dina suratna biasa we kuring minta bantuan lamun nepi ka hasil peperangan musuh nepi ka mundur bakal dipersen negara sabelah dibikeun kakawasaan ka anjeun kaset ieu aya surat ieu kumaha atuh da
diraskeun urang baheula ngahareupan peperangan tetep menta tulung ka batur. Ayeuna ieu aya menta tulung kumaha lamun maneh kira-kirana sanggup sangem bae cenah Pak ngan mihapewe anak pamajikan abdi. Oh jadi maneh sejarek bela sanggup. Para hadirin kajadian sutisna dibon ka eta nagara. Kalayan wakca balakaneng akang lain kutesono di kantun heula mangga bae sing berkah salamet sing laksana cita-cita berangkat sutisna Pak. Barang datang sutisna ka eta nagara budak ngora anu kasep kagungan putra hiji eta saanah maning ngadadak sawadak sasifat meuli baju nupang alusna bogoh. Waduh dulur pohara sambil ngahareupan musuh eta sutisna asal peuting didongkapan ibuna bae. Ibuna saana mun bisa makasep ulah tiasa mulih deui ka nagara da ibu teh kagungan putra. Cek sutisna lain nek ngadon boga pamajikan ka dieu oge. Anu penting musuh mundur Bu. Jeung abdi mah pan kagungan bojo. Oh parantos kagungan bojo leres kases sumuh. Ngan abdi teh Bu terus terang we kagungan bojo teh teu jamak jeung batu. Kumaha kitu ja? Tu aya panangna dua-duanana Bu. Kaget kinung teren. Boga rasa inget sok sieun Aisyah teh teu dipaehan ku logojo. Oh kasep pun bojo teh teu aya pananganana teu aya Bu dua-duanana. Apa ti kudra wallahu alam duka aya nu hianat duka kumaha. Ibuna teu bisa ngomong emotanana teu raraos sok sieun bojona teh Aisyah. Para hadirin sadaya barang geus aya nagara dina jalan aman pokona mah geus aman we lah ngan can aman bener sutisna permisi bade mulih Bu abdi nyuhunkeun di Widya sebab abdi geus inget ka anak pamajikan tos kagungan putra kasep parantos malih abdi angkat ka dieu teh neme 40 dinten. Kumaha sauraja kasep ulah wakamuli tetep moal dipasisir. Kumaha lamun musuh daratang deui wayahna 2 sasih deui mah lamun bener maneh inget ka anak pamajikan leuwih hade urang kiriman oleh-oleh bae. Bade ngiriman anggean, bade ngiriman naon, urang utus bala tentara ti dieu. Anjeun mah ulah wakamuli. Kaputusan musyawarah sutisna teh jadi mulih ngan ukur nek ngintunan oleh anu diutus pala saderek bangsa muncara urang mah menteri-menteri atau balad-balad eta raja kurang leuwih 50 jalmi anu baris ngawal eta kapal menyana oleh sutisna ngadamel surat dina suratna ibu bapak gelis Aisyah bantu doa akang moal wakabisa mulih dipertahankan kurang leuwih lamina 2 sasih deui. Alhamdulillah sareng ibu bapak sing hade eta bojo abdi Aisyah sing hade putra abdi titip
ibu kudu tanggung jawab tengarti lamun aya kitu kieu bojo abdi sareng putra tah dina syaratna teh kitu teras di amplop rapi dipasihkeun ka balad tentara anu 50 eta inung terena lantaran nyaho sutisna ngiriman surat pala saderek ya balad nu 50 dipasihan makan-makan ku inung terena dibere minuman-minuman akhirna dulur marabok bener jelema nu sok minum mabok waduh mabok sebab dibere nu keras minumanan dulur barang majahna mabok inung terena nyen surat bu bapak doakeun abdi ngahareupan musuh anu teu kinten hebatna ngan ibu jeung bapak lamun bener-bener karunya kanu jadi anak ieu peperangan moal bisa menang sebab aya panyakit anu kudu dipikeun ibu bapak ieu abdi sutisna lamun ibunya ka abdi panyakit pikeun panyakit anu jadi panyakit anu bisa ngajadikeun bahaya akibat bojo abdi bu pesen bojo abdi ngaran Aisyah asalna ti leuweung piceun deui ka leuweung eta nu jadi panyakit nu jadi biang kerok abdi peperangan geus susah payah lelah barang ditingali dina impenan si Aisyah teh rupana wungkul manusia jelas eta teh urang leuweung piceun bu ibu ulah nyaah ka incu piceun pala saderek di amplop rapih eta surat barang beres eta di amplop para bapak dirapihkeun anu mabok teh nu ngantongan surat nu tisutisna suratna dicopot diasupkeun nu eta diganti surat eta manusia jahatna nepi ka lebet dindi ai sutisna mah aman we berangkat tos panu 50 ngirim oleh-oleh barang dongkap ka ditu waduh rame anu mapang cek raja mana sutisna anak kaula Gusti rupina teu tiasa muli patali teu acan amah masyaallah ieu oleh-oleh pohara amat ieu Aisyah tadi ieu salaki maneh mau oleh-oleh eta Aisyah Pak sareng putrana Pak iya seratna disutisna alhamdulillah rupana habarna habar beres ya barang di aos kuramana Pak kuramana kaget sareng ibu ya Allah ya Rabbi eta ibu ramana hari-hari tak keneh cipanon ngocor tetega amat ieu miceun Aisyah kalayan anak dina suratna ibu bapak abdi bahaya lamun pamajikan abdi teu dipiceun aduh sutisna nah bahaya amat Pak cek Aisyah kunaon bapak barang ngaos surat dugi kanangis cilaka tenurut ka anak bahaya anak sorangan diturut anak tengteingeun sutisna mah ai teu didenge ieu surat sok sieun nya Pak ai kitu kumaha eta surat Aisyah ibu asaragag jantung ningali anjeun panangan anu sakitu repotna teu gaduh mana gaduh murang kali ayeuna anjeun ulah ngarasa dipikeun ku bapak geulis ari bapak maka anjeun teu deudeuh kalayannya
da kanyataan bukti ieu surat gelis dan anjeun teh kudu dipikeun deui asal ti leuweung kudu bisa balik teh ka leuweung. Para hadirin bruk nang kuban Aisyah, ya Allah ya Rabbi teuing leuheung we pareto mah teu bari jeung anak tapi ayeuna leungeun buntung bari ngarawatan anak masyaallah kumaha pisan kumaha gelis wayahna we bapa lain pun teu karunya da ieu teh surat ti salaki anjeun eta Aisyah teh lain ngadahar oleh-oleh diaiskeun eta anakna pala saderek sadayana para patih Banjir Cipanon ningali Aisyah ditumpakeun kana kuda diaiskeun anakna utak-utak we leungeun Bu hampura abdi beulih besi loba dosa geulis dihampura ku bapa sakali deui anjeun ulah ngarasa dipikeun ku bapanya dibawa ku balad pakalungan. Para saderek ibu ramana eta mertuana dugi ka kugolencengan ningali Aisyah teu tega sanajan dina eta surat urang leuweung atawa sato dianggapna Aisyah tetep eta Aisyah sapanjang jalan ngocor Cipanon mana anak diceritan ceuri Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asron wa atir yaqil agyan wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil aqan wa ashabihil ahyan agadani amilahi wa ibdoli buasna manusia jahat napa lamun lolos tina agama kita Gusti muga nang tayungan Gusti neng cek nu nyanak wayahna ulah boga rasa bapak nu miceun da bapak mah parentah geulis nya cenapa ulah tebih teuing Pak bapak madar mah diparentahnya geulis sok di tengah leuweung anu luang liu neng hampura bapak kabur deui patih kabeh dina kuda tinggal Aisyah di tengah leuweung pejak dengek sareng putrana aduh Gusti muga Gusti manang tayung dadah teuing Gusti muga netepkeun kana iman Islam abdi berhujan agung Aisyah sosoloyongan Pak ku hayang nyuhan anu jadi anak kapaksa Aisyah sakumaha domba pakil supaya ieu anakna kahalangan ku awak manehan ulah kahujan dulur nyusuan sagala di leuweung kahujanan kaanginan Aisyah Gusti perbuatan manusia nu lolos tina agama perbuatan manusia nu jahat teh kitu metak manusia teh kudu dieusian ku agama para bapak sadaya Aisyah beurang peuting iwati ngajerit marakan langit ka Allah banjir si beungeut ku cai mata Aisyah cimata nepi kalebah campur jeung getih para saderek kokorondangan ngengelek anak eta Aisyah di tengah leuweung kulantaran maklum di leuweung Aisyah oge kadaharan dangdaunan bae saat disusu Allahu Akbar
Cisususat mana panangan buntung kasep nasib anjeun kumaha teu kacaritakeun Aisyah pa anu susah payah di leuweung anu keur kokoronangan teu gaduh panangan sapotong deui diteuk-teuk teh aku batur katamah-tamah bari ngarawatan anak susahna teu kira-kira kacaritakeun kajadian Sutisna ngirim surat bade muli nagara parantos aman eta Sutisna dulur ieu oleh-oleh kangge Aisyah cacooan kangge murang kali anak aing manapah teuing geus gede amat ieu anak aing pamajikan aing meureun geus beuki geulis amat sapanjang jalan Sutisna geus kaiimpikeun hayang geura tepi hayang geura kapanggih jeung pamaji barang mendarat ieu kapal para saderek parantos ngarengreng ibu Raman turun Sutisna tina kapal mana Aisyah sareng putra bu ibuna ngapulang bapana kaget mana Aisyah cek bapana Sutisna eling maneh apa teh eling pan cek Sutisna bapak make nanya eling atawa teh eling wajar jelema balik di mana-mana sakian bulan nanyakeun anak pamajikan bapak eling atawa teh eling Sutisna maneh ngagero-gero anak pamajikan eling apa teh eling cek Sutisna bapak eling atau teh eling wajar abis sakean bulan aya di negara batu peperangan anu sakitu hebat napa kamana ya Aisyah pak gerak keluarkeun kamana paladirin iramana beureum pamunteuna majar menang-menang larayat ini mejar menang-menang lara ya tinira dedeh teuing Sutisna maneh teh nanyakeun anak pamajikan anjeun padahal dina atas perbuatan anjeun anu pohara hianatna anjeun teh naha eling naha teh eling bapak terek nanya deui sakali deui ka anjeun cek Sutisna pak ulah nanya ka abi mawaras kalayan eling tapi bapak naha eling nataha teh eling pantes kuring nanyakeun anak pamajikan balik di mana-mana ieu deui tos perang Sutisna surat nu jadi saksi dina bunyi surat anjeun boga rasa nyen surat pamajikan anjeun eta dipijan dina tanggal 1 bulan anu oleh-oleh jeung surat tak kieu bunyina nah manjeun rek ngaku nah moal ngaku ieu surat teh perbuatan saha para saderek leuleus Sutisna barang ditingali ieu surat teu tenget tulisanana ka pamajikan raja teh apa ya jelas tulisan-tulisan pamajikan raja ya karipa kamana Aminah dipikeun da parentahan jeung titah kaleuweung dipikeun Allahu akbar para saderek Sutisna naik kuda ngajrit maratan langit lulumpatan neangan Siti Aisyah para saderek diudag-udag sakabeh balag Sutisna geus teu urusan naon-naon